Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada berbalas banyak puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ugia dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kepada sahabatnya, kan keluarganya, sungguh hingga orang sadaya menurut ajaran kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka pengatur waktu penata acara mana tos bangsa wakos ka berbahasa sampai ke pasti hormat. Hatur nuhun ka panitia 11 nu mana dina dinten ieu penetapan balon nepi ka calon nepi ka nomor alhamdulillah dina dinten ieu urang biasa dilaksanakeun ku panitia dugi ka bakal calon nepi ka calon alhamdulillah dugi ka ena tos ranking nomor 9. Ngahatur nuhun ka Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil di tim kesehatan sareng tim wakil-wakil calon atau nabi kepercayaan masing-masing calon sareng sareng ketua BPD, kepala desa atau PLT kepala desa sareng calon sadayana anu aya 5 ieu mudah-mudahan urang dina ngalieu ieu urang ngalieu di haflah mubarokah ieu di kepala desa mudah-mudahan ieu ieu malahir urang sing biasa ngalieu di desa ngalieu ieu di karomah Allah Subhanahu wa taala. Pribadi semua seerti visi dan misinya terus terang baik. Cuk dari bahasa kajian tinggi begitu jadi laporan pada mudah-mudahan apabila nomor 5 dipilih oleh masyarakat atau nabi masyarakat sadayana Desa Mulyasari, kami siap untuk melayani dan kerjasama nu miskin sareng anu kaya. Itunya mau orang kaya sering miskin penting miskin lah. Itunya mudah-mudahan paling dekat atau nabi lebih dekat ke masyarakat anu tegaduh. Eta lebih pentingkan ku pribadi masalah tenaga kerja yang mudah-mudahan ngabantu masyarakat Desa Mulyasari anu aya di Desa Mulyasari kita akan nabi kurang bareng khususnya para calon untuk ngajabat Parura Margono Parura yuk kita ulah jadi saingan udah bareng-bareng nepikeun nggali potensi Mulyasari anu aya kawasan industri anu aya seueur pabrik danau jempol lamun urang kesempatan kitu ge penting pelaksanaan tos menjalankan sahawae yuk urang bareng-bareng bantu ku urang anu aya urang pegang ka mempersulit program kepala desa yuk urang bareng-bareng sadayana antara anu saingan politik di lebah posisi lebah aja urang diuk urang dukung urang saya yang terpilih kapilih ke masyarakat Desa Mulyasari bareng urang dukung lamun barang urang muda kiamah kajai muntang muncuruk hiji moal kuat tapi lamun urang muntang nek urang kanano menyaga ku 10 kelompok pasti bagus tah eta seperti simbol di Brebes bisa gitu wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.